Itu bocil bener-bener yang ngelamun. Tak kunaon sih pian lompatan. Nyawa teh naon sih? Bobo kaseureut ka Marang. Wah. Bobo. Kumaha ya Pak, sekolah mereka asup SMP, bawa baju, bawa sepatu. Kumaha da? Aing lain teu bisa ngusahakeun, aing teu ngusahakeun aing ge. Usaha. Aya usahana wae kebenanganna. Ya ge aing mah sukan liar aing ka mana rek ngecrok sugan minjem sugan. Bob, teka mana sih? Buru-buru banget. Arek liar ya. Neangan duit di budak arek ieu. Asup sakola di wae cenah. Ayo SMP. Kurang ieu. Rek nginjem ka Amang. Sarojeng sia menginjem bedul ka bedul meureun. Eueuh lah. Percaya isukan ge ditransfer ya kudu nungan urang. Nyan nek meuli rongsokan, binungan teh can aya duitna ge kadang isukan ditransfer sana kitu. Aing keur neangan aing teh arek kasia malah mah aing arek nagih yeuh. Alah tuh 100 we heula ayeuna ye nginjem heula urang. Podo percaya pisan Amang mah isukan ge ditransfer kudu nungan urang. Rek meuli barang beusi. Wah aing sing ka ieu deui ka boloan deui ku sia ah. Malah diperjuangkeun ongko jeung hutang urang dibayaran lah. Masih dibayar orang sawah itu berapa hektar gitu. Oh udah emang arek ngejual sawah tibang hutang 200.000. Ya mending kuat percaya pisan Amang mah bangguan itu transfer isukan atuh sekalian jeung hutang urang bayaran ka Amang kabeh lah. Masalahna mah hayu hutang mah hate meng, lain masalah kuloga sawahna. Terus kumaha tuh ayeuna? Nya, ayeuna mah yang sugan ke kaharep mah aya entas anak aing sakola sugan. Aing rek neangan ya duit ya. Nya barang aja aing atuh. Ayo tuh. Ayo. Kunaon jak? Ini sampai itu meula leuleus. Aya naon? SD endek samun, terus baju ranwek, terus sepatu rusak, mama can balik digawe. Bapak nambalna sepi wae. Kumaha? Nyaho, Barapoe deui atuh sakolana. nyaho sekolah nama. Jadi butuh duit gitu. Nya musim hujan henteu nyawah kos kieu itu coba sawah Amang lagi encan panen. Beaku itu hile deh. Jual sepeda wae ku Amang ieu nya. Mahi moal kira-kira ngajual sepeda ieu. Mahi meureun cigana Tapi saha nu rek meuli? mangkomeng, Saha komeng teh? tukang rongsok ya. Mahi moal ngajual ieu sepeda. Mahi meureun. Coba teh yang aya sok ku Amang tuh urang ngajual sepeda tah hiji-hijina tah. Ayo, da sawah macan panen. Yang Rongsok. Ember soek kayak kenceng bolong telapungan aduh. nah, kebeneran dia. Rongsoknya mah. Ambrok jeung budak tadi. Udah ambrok. Budak baju berem eta rek nang tukang rongsok. Iya lain nu diteangna tadi. Maksudnya dia tukang rongsok mangan. Jeung budak mah teu ambrok lah, Mang. Aya naonnya? Iya tadi teh budak kurang diteangan tukang rongsok. Ya ambrok ya? Budak teh beuki. Deker naon? Eta bujukeun sakola. Mana cenah majar teh Mang Toni. Mana arek samen geus, arek asup sakola deui, mana indungna gawe can balik. Ya, milik urang rezeki urang meureun. Ya nama kitu, tapi lamun jadi ya. Yang baraha sepeda teh. Sepeda nya ieu leutik nya lamun bisa 1,5 juta sepeda kumaha dicokot ku urang tempo heula. Coba tempo lah, Mang. Leutik tapi pedenya. Udah mah kumaha ditawar sebudak karunya euy. Tah, Iya mang sepedana ieu. Hayang mah sakira-kira budak bisa kabeli sepatu we tah karunya euy sepatu baju kan peralatan sekolah we sabaraha duit kira-kira euy sepeda. Duh. Paling ge wani gope, Mang. Da sepeda we ge jeung anak urang teh buka sepeda. Awewe ieu kan sepeda laki kan bae lah daripada teu buka sepeda budak. Itu kan 500 mah wani we dibayaran. Punya lain masalahnya anak itu.
Sejuta. kajan 700 lah mang. Ya urangnya peda wae jeung budak ya rada bener kene sepeda teh kata bona mah. Ya. Mah Ngarasa 1,5 juta tah aing mah diam geus nage ampun aing open ini bagus bahasa Inggris aing bon-bon lagi dibawa ku aing jual jam tah asal 1,5 juta we tah jeung eta aing jeung sepeda. Seuk aing lah akhirnya tak tetangga euy anakna arek sakola mah teh bukan tah aing bon-bon lagi aya kana tuh bon ieu teh tolok sate ieu teh tolok sate aing seuk kan teh sabaraha duit tah 1,5 juta we pokona mah jam sepeda Nya geus lah dibayaran ayeuna. bener Bener. alhamdulillah bener ya Oke orang nyokot lah duit nya. oke siap limbal barang di dia nya Siap. oke Emang komeng orang neangan. Naon emang? Buset, ada kayak sepeda. Gue saya tadi si Amang yang dari nawarkan nek ngagesek lah Amang nak jangan ditelantar bingungan. Yang kebeli we sepatu mah. Beli rokok lu 6 cep lah kali itu. Ya. Lainna ieu ya Mang ya. Nek ngagesek lain nya. oh sok aja ditungguan ku urang Barangna tunda bae lah di dieu nya. siap Oke. Nek ngocok ngagesek lain Mang. aduh jong emang udah Komengnya ka mana? Iya rokona. keur ieu heula keur ngagesek duit arek naon gitu Iya rokona. oh rokok ade geus tunda di dieu rokok mah kieu manehna balik Ka gula. oh ngaji man goblok ngajam geus dibawa geus burit macan nongkok ngagesek itu ti aing barang duit ieu mah ya aduh aing rek mulungan teh kalah buntung ieu mah ieu burit kita nongkok aing paur we paur teh bijil kumaha namanya aing tuh burit mana aing nempo jam hese di banjutan ya kemana neangan di aing euy waduh tah buset anjir aing bolong si ujon burit aing nungguan ku ti sasa aing paur ditipu we ku amang-amang ieu Aduh, kapura Mang. Ngantri euy di ATM na urang rada lilana mah nya. Nungguan lila nya. siap ya lain dari sasa aing abah tipu itu besok bari ngopi Siap Mang, siap. tadi budak anterkeun rokok ieu eta Siap. teh Aing budak ka mana? Ngaji. cenah ngaji kudu Ayo. anu nya 1,5 juta ieu 1,5 juta, hitung dewe Mang. siap beres teu kudu dihitung percaya mah Siap. Murah we. Ieu kopi diinum nya. sok santai tuh rokok naon budak ge banget ngaji Tuh, ampura Mang, geus sore nya. Kurang sono ieu. Ieu mau libeakeun kopi Bendae. ieu rokok teh rokok mereka mana bawa buset ya Mang, udah ampura. menang ieu udah balik deui ya tuh Nun Mang. Ieu rokoknya ongkonya. siap rokok teh bawa kita balikan budak deui ngaji na tungguan lah ya duit geus meunang gitu ya jugana bunga di budak Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh majah ngaji Karena gue. ini ieu sepeda dijual ku amang saya duit mah ku amang dibalikin baju nah kali nyokot lah ke imah amang suka nya guys tong pusing-pusing tong ngalamun wae suka pokokna mah sakola we bagus ayo mah dahar-dahar heula atuh